naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi, nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi, nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa. Lillahi ta'ala bener adi mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah gua taga dititahang yang nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung, nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah, na iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun karisalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma alar rasuli ilal balad. Nu mangtak make bahasana ge bahasa qasar. Wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Medakeun kana qasr, medakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut dage irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun deuk guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu. Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah minta bayaran teu. Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi.
asup urang ke pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nujang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik ta eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia embung nuduhkeun nya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang male sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna gedang hepe manan hepe ku baturna ieu ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya gedang hepe kagencet ku gedang deui berarti kiai ngancurkeun agama kiai jeung kiai deui gedang hepe manan hepe ku baturna eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah masyaallah eta teh mencan ditelama ku urang asa peta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui tuh lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui ya gubernur ribut jeung gubernur deui kiai ribut jeung kiai deui tilok aya kekenceng ribut jeung piring tilok malar rasuli illal balagh aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikeun ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikeun mana ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta
bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran, bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Rukun iman aya genep bejakeun Muhammad, rukun Islam aya 5 bejakeun. Tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah, dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr, perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama. Sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra, aing mah deuk kembangkeun agama nyampikeun pangeran teh Allah, deuk nyampikeun rukun Islam rukun iman, dilanjutkan hanet ku tabiin, terus dilanjutkan ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng, dakwahnya nama ke pakaian necis, dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah, dakwahnya na ka unggal kota, dakwahnya na ka unggal kampung. Wah, make tarif. Pakai tarif ya teh DP 2 juta. DP dakwah 2 juta. Motor ge kuaringan 500 DP. Dakwah 2 juta. Mahalan dakwah ya ijeng motor, bahkan ku ari motor aya nu teu make DP acan. Tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta, aya nu 20 juta. Masya Allah minimal 5 juta. Tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna. Kieu lah kehancuran agama teh. Lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae aing nyurah. Lamun maneh dikersakeun jadi kiai, aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah, titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji. Mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna. Mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa. Kunaon eta? Lantaran ngabuleudkeun dakwah deuk ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede, teh manis. Beres teh manis, kopi. Beres susu. Rokok dan lain sebagainya. Riweuh teh lain deuk dakwah tah makos kitu. Mawa sorangan mun beki kopi, mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun irsalul masar. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu. Saudi Arabia pangheulana hancur. Kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang, tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
jelema-jelema iya nu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu cereg secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang dek bersatuna tuh lamun urang salap atau nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya sahayeu Haji Nasir mantep geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui tapi ieu mah Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nusok di talian ieu di kaluar cau geus ditarik we oe atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh nagara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun nu gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri geus cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya di urang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji keur tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong gos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo sieun kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu aya ngrarapi insyaallah hese jasa ngailah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikan risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahueun kana naon anu dilahirkeun ku anjeun
jangan nu disumputkan ku anjeun khususna ka rasul nyahoeun mana nu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput nu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun nu disampaikan apaleun ku ari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain sakadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat be sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nya nama eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol si eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku hari Assalamualaikum Waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing mah SD jeung eta sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus nista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku hees ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus geus ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma alar rasul illal bala Allah qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabithu wat-thayyib teu akur khabis jeung thayyib bedakeun Muhammad bedakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ka Australia datang ka Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok, ka ahli-ahli Pasar Kemis, ka ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad. Bejakeun mad. Sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad. Bejakeun mad.
la yastawil khabith wa thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dieu haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu diantarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantep jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang nabi innamil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah faqala cekang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji pake jihad fisabilillah pake sedekah fakir miskin ngabangun masjid pondok pesantren dan lain sebagainya eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca nanaonan teh innallaha sa'nya na Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib moal narima kecuali nu bagus nu halal ulah oh jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah tutup lalaki eta geus atuh aya diharamkeun ku Gusti sugan teh mah jaya manu nginumna ge orang kafir ieu abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be jaloba Yahudi ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja nanaonan barang haram anu mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua aya khabith jismani aya khabith ruhani aya thayyib jismani aya thayyib ruhani aya haram secara jismani bir khamr mensen vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani tai eta teh najis jismani tai kotok pertaian getih eta najis jismani khabith jismani aya khabith ruhani
Mana hobis ruhani? Hobis ruhani teh basul khobais ar-ruhani al-jahlu. Hobis ruhani teh bodoh. Hobis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria hobis ruhani, hasud hobis ruhani, takabur hobis ruhani. Taya tah hobis teh aya hobis jasmani, aya hobis ruhani. Toib sarua baik. Aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal. Makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra. Atau anu ilahar baelah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama nya meuli naga di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit beringkak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae. Aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Ayo orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Oh sia teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jasna. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa ya. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, orang kemarin ngadukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioles santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khabis ruhani, sekupi ti Atut, hehehean, huhehehe, pasang ku sia otak, khabis ruhani ta. Beres ya dah ngomongkeun batur, anu. Imbul rasa takabur, khabis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna. Pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah.
sarua bae marah wari ngecek kiai bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek insyaallah ya tuh kiai mah kiai bae paling ngariung nyalateun yang penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya ampura kiai kula boga iya aya 2 stick mah naon eta ekstasi haram mun kiai make ekstasi tolol haram tah monggo kitu mah teger keneh tah kiai ngaharamkeun teger keneh tah kiai ngaharamkeun dek baik kiai kuari boga motor teh henteu lah teu kudu cek henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sabaraha emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dinya salam urang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur muhunnya muhun aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys teu naon dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi riaib haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari tiatut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku cilis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah
aya mangga aya tapi katentreman jiwa nu dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tadina nikmat salat di beuting kuari leungit gara-gara istighatsah rin istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta? Khabis ruhani asup ka jero awakna. Geus puguh baheula di zaman Golkar, sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuina, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ya mah tayeu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank kurang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngeundaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min zalika min zalika ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katay kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseuh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dalik waman dalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikin khabis ruhani tamah nu kos kitu cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyurusup istigha dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji kayak ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga
Kuari tibalik. Kuari tibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk orang maca sholawat Nabi. Baca sholawat istighasah. Agisuni, agisuni, agisuni. Dan lain sebagainya. Urang istighosahan, panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah, ibadah tata istighosa, jang atut, istighosa jang WH, istighosa jang lurah, istighosa jang partai, gerak modal, marakas ya. Kahartin teu? Supaya ngerti ya, aing ya, aing teu keras ya teu ngerti, bego. Itu kehartiin baik ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah. Tah, dengekeun tah. Aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama. Yuk, ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama sorga. Menggunakan fasilitas jang agama, nyen strategi jang agama. Aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing. Aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing. Sorga eta. Eta keur carita ngagunakeun jabatan, wewenang. Wari aing boga dunia jang masjid. Hasil dia dagang aing mah dagang, jang agama, jang masjid, jang pondok pesantren, jang fakir miskin, sorga. Dibalikeun kuari istighosah. Salawat Nabi. Urang istighosahan yasinan. Jang naon? Kelangsungan seseorang. Jangan langsungkan jahna, jangan langsungkan mauna neraka. Masya Allah, mantap Inggris meringkat bulu jakulang. Meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya acan. Baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib. Ayat dunia pakai agama, ayat agama pakai dunia. Ulah sembarangan. Tah sing hade nu mantap Allah Maha Uninga. Sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag. Ieu keur nyampaikeun ieu. Keur nyampaikeun ieu. Ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan. Hoi, bejakeun. Haji uci. Kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib. Teu akur khabis jeung thayyib. Bejakeun. Cek jamaah alhamdulillah ya rabbil alamin. Balik ka imah. Ayah lu datang deh. Waalaikumsalam. Ye, itu mana? Boleh tidinya di Jati cenah teh. Kenapa ya? Itu naon di tas? Ieu duit. Bisa. Di pimpinan kula Golkar cenah. Kumaha atuh aya diterima bae atuh. Teu kerenteuna bae atuh masalah. Ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu. Doana doang ieu mah masalahna. Sabaraha duit eta? Ayah 15 juta mah. Skupi mana mentanya. Kabayang gunya. Aya geus teu masalah tuh. Itu mah doana bae nya. Mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto. Mun. Beres tunda. Isuk-isuk poe Minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib. Walau ajabaka kasratul khabis, sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram, tapi tetep sakali haram bae teu akur jeung halal. Barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh. Bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah. Kadvitas etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah. Lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol, urusan agama jang dunia neraka sia. Masyaallah. Jasin la yastawil khabithu wat thayyib teu akur.
Dicoel mah kutai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seri hobis jasmani mah marah tapi hobis ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi yuk ka kiai embung kunaon embung ayo keur pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan keheula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung aing embung kayak baik lah pokoknya mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana hobis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dan setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya hobis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka hobis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah ieu hobis ruhani la yastawil khabith wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khabis baik hobis jasmani maupun hobis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha bae mah ye nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha ka kiai tah kumaha sia kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu pala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan keneh teu umroh bagusan keneh teu munggah haji bagusan keneh teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta hobis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye
atau pugo lah mending minta DB gitu 2 kali. Iya sih, gantung sih aku aing sih. Iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib. Kuari mah paronjang-ronjang hayang make harir. Maju jadi kebanggaan. Eta batik harir, batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga. Eta teh hijina 150 juta hiji. Hijina 150 juta. Santri datang ka paek moal boga. Moal boga. Khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Eta lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh eta teh hargana 50 juta kalur eta baju. Baju. Pantas dipakai mahal ge lantaran eta lamun dipakai salat khusyuk jasa. Khusyuk. Lamun dipakai salat teh khusyuk. Leng. Jadi mulai ti takbir teh inget ka korupsi bae. Ieu urang lamun nyaritakeun pakaian pohara. Batur mah urang mah kuari make pakaian, make tamer 2 juta, 1,5 juta sapang hebat. Asapang hebat mah tu batu mah batik 150 juta, 170 juta, 50 juta. Dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun. Masya Allah. Tekan lain lalagaan eta. Komo raja tuh. Cacak-cacak urang bae urang lamun nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang mah hebatan. Ya Allah ya Rabbi mantap lamun teu nasauk moal bareres kabeh. Kana nasauk balain kitu. Ketika urang deuk make baju awak Aisyah ieu make baju bagus, mahal. Saimbang teh sia jeung darajat sia. Tasawuf kitu kan. Bari ngaca. Golak-gilek di hareupeun kaca. Pantes henteu potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas, aju cincin delelede. Mikirnya nage jaing mah lain kos jelema ya. Ya Allah. Awak, yes ya make baju bagus, make batik. PNS lain. Menteri lain, bupati lain, RT lain. Aju kusia dipakainya mahal, ya batik. Aku henteu si jeung derajat sia. Lamun teh mah sia menang ridho Allah pantes meureun mun make baju nu bagus. Sebab sia teh geus minjum lati ahli surga. Tapi lamun sia teh dipikari ku Allah teu boga darajat munggu Allah. Atuh sia yang ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah. Eta sauba kitu. Dibulak-dibalik. Waduh, teu layak atuh make nu bagus. Gantungkeun. Make nu jore urang. Nu jore lah. Oke, awak. Aisyah pan ngorakene kan make nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui
sia kapan diperhatikan ku para jahe-jahe iya sia kumaha lamun aya haji tersepun ka sia nu bener atuh siapa ngora keneh buka baju gantung ke make deui nu bagus awak sia make nu bagus we tolol amat nanaonan sia sia teh hayang dimuliakeun ku makhluk kan berarti hayang dihebatkeun ku makhluk hayang kapandang ku makhluk hayang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia titaneangan nu ku sia hayang kalem baheula cak Allah sia hayang dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu sia teh hayang katangen ku batur teangan batur anu ku sia dimaksud hayang ngeuleukeun sia cak Allah teangan ku ari ayo balik gue teangan ku sia ih sieun atuh gantung ke make deui nu jore awah siapa ngora kene asana kebal-kebal sataranjang ya budak dibulak dibalik ku urang salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala ketika orang dek salat tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu dek salat kita ku saha ieu salat kita ku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah Maha Qadim deuleu nage qadim aja sia hayang di alamna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngora keneh ujung-ujungna kos abi broza kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allah aku sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhuk emas cekal tendang belah kenca cekang jeung nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masyaallah Muqtada hadza lan utawi peteratane ikil hadis iku ana zakat la tajib. Satuhuna zakat iku wajib zakat ala nisa'i. Ia tasatu yang bilang wadan puhulihinna ing dalam papasan nisa wa bihi lan kalawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhu lan muatan hu ing adamu wujudiz zakat apa betawi salat wa jiryanul amal lan lumakune amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang-orang dan alam zakat saking nisa eladzalika ing atas mangkono huli ugora bahani palan mutasabang nama benepa wujud zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa manahu wa ta'amana wujud zakat iku idza balagat nisaban tatkala tumeka ya huli ing nisab hamlan lil mutlaq wal muqayyad kana den mahmalkeun
kena dan tanggungkan dia mamukan gaduh mutlak alal muqayyad wa qiyam bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walam tasbut indah istilah hadis tahdid wal wa'id walam tasbut indah juhul lan ada tetap dalam mengujumur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil ladhi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Sedaya puji datang kepada Allah Rabbil alamin ala kulli hal kana sakabeh tingkah Allahi ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakabeh pangkat ibwan lil abidina jajagaan ngaraksaan ka jelema nu ibadah kabeh wal qurbati lil arifin jeung sebagai qurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqiyin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat bae jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda. Jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing anu nyaho. Aya anu secara umum bae. Aya anu ditata ibadah ka Allah. Sakumaha penataan derajat dunia. Mimiti pendidikan. Sekolah SD, SMP, SMA daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebarat gara badak tuh ayo nu 30 nu 50 macem-macem nekana neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik ayo modal polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waring jadi tamtama yang ningkatkeun itu darajatna pendidikan deui bayang ke manehanana meraih kapten terus kebelah terus jadi kitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata. Nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doa moal datang ka teh moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mudirun eta mah kos kitu mangandi bibir doa naik salap santen ngaji amil jurumiyah teh biasanya na datang ke 15 tahun mah maca triat takrib nang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelajero rada kabelajero mun hama mun teu kena hama mun kena hama kena hileut atuh sarua bae
aya anu geus beres pesantren ditata melalui pendidikan khusus dek ninggalkeun ilmu teh ditinggalkeun satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa urang mun make ilmu bae atau di syariat bae ilmu hukum ditinggalkeun eta kun urang mah berapa eta kos itu berapa lo nuntun itu berapa dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wujud gidam bako mughalafatan lil hawadisi dongdreng ilmu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu nah ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru nah ieu kitab ieu teh dik mengarah kana ninggalkeun ilmu mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaghfiruhumul hitan ieu teh supaya bener-bener ditata heula ilmuna kena jadi ulama abeh sieun sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pait sumun qatil dunia teh zahirna halawah batinna sumun qatil racun anu mematikan geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lompat sieun ka maung lompat wari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasa teh malah mah urang wiridan salat ge hayang dunia lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia urang mah nanaon ge dunia bae ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan ieu teh maksudna dunia lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia sia kaden teh indek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba ngomong cablak amat sungut dunia sia loba ngomong be cenah sia mah marah ini balik sia dari itu ipan aju kos kita ini gitu bae dunia kajahoan bae geus kajahoan kajen kumaha ge dikelumpat ke mana dunia baik nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah aing kitu bae sih well beres nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat nyaho dunia bakal dilakakeun turek lumpat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun
kuari pinter jasa hadis da pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi tesieun ka Allah lain ulama teh bagus gitu mah bajingan belon mah handapkeun bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Abdul Qadir ai sakadar loba ilmu na bari teh sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantap teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak dikudoli kumaha di NU sarua pun si masuk gajun dek NU bae teu sarua ieu walai mantap teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar bangsa urang mah ieu dek dikodok kajerokan urang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel terus sama haji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton urang naon-naonan urang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesifatan ku ilmu kuloba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba kasieun urang urusan dahareun bae nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaran-ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mait siapa teh apa gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu bae geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi taala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan ku kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain dalagaan embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana mah embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri lantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho-nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah ka situ anu boga pabrik rokok embungeun ngarokok embungeun nu mantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak enggak merokok enggak apa-apa cek teh enggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa enggak merokok enggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek cek teh kasih merek bahkan pakai non kita tengkorak segala ya pakai tengkorak takut kurang puas pakai tengkorak geus bari merekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya kemudian aya tengkorakan itu nyana ditanya deui ku karyawan bapak kenapa oh karena saya kan bisa baca
Jelas itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa? Yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu. Jadi yang nggak bisa baca pasti merokok. Yang bisa baca yang enggak aja kan itu. Dan mantap bangsa ngerokok itu bisa baca ta. Teka ilmuwan tak kuno ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daek ngarokok. Teka ilmuwan tak ku urang pajar lalagaan tuh teka ilmuwan asa teka ilmuwan eta urang nyaho teh asup hate ilmu teh asup hate okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate eta kos kitu teh eta kos kitu percis okos kula neuleuh di Tanah Abang keur ka Tanah Abang emang kieu osok kana tah ulah loba omong atuh sia ya inget jelema sarua ka Tanah Abang pas liwat deket masjid neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah kula seserian sorangan kunaon sebab eta teh aya anu zikir jam teh jam illallah aing inget wah ieu kos saji pendi cek kula ieu illallah teh maksud eta jam illallah gede bae ku kula dideleukeun bisa nya jelema nyeun kos ieu oh berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya berarti kos patung teu maksudeun berarti kan teu jadi naon eta kos illallah kan kos kitu doang jadi di remote doang nah ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali kajian kuku mage tapi teh ngarokok aya bagusna ya bagus ngarokok aya jelema tukang ngarokok nu ku kula dicaritakeun teh batuk bae carekan ku imah sabelah siap batuk bae ngarokok geus meunang ge batuk bae ngarokok bae ieu teh aing sia-sia lain kitu aing mah karunya kasihan geus batuk bae ngarokok keneh bae atuh kaji aing mah beuki jinganna atuh sia daon ka dokter ge lain atuh ngarokok geus lah cenah ulah loba omong geus pes bae pareum lampu menang 2 poe nyana batuk bae pan deui mah anja poeknya batuk bae aya pamalingan dek maling kadinya dek maling barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang sial dek nyane batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana diitip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk jadi kuari malingna pindah tadi nu ka imah eta jangan nyana nusukina ayeuna pindah ka tetanggana teh nu nyarekanan wae oh beak kabeh barang bebeja teh isuk-isuk oh imah aing kapalingan jak nyana teh keur main teu bogana naon kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing dek malingna mah ngaju ngan kulantaran aing batuk bae teu jadi neangan nu sepi imah sia aing moal-moal kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh sial jasa itu jadi aya faedah teh ngarokok tapi lamun teu batuk teu jadi itu cerita ilmu makin loba nyoho makin sieun ketika ieu aya anu mandak ye dokter loba nu embungeun ngadahar obat dokter banding diurut cek cenah ai ka pasien mah ini jangan diurut hati-hati ya kalau diurut bengkak ai nyana nama teh daekeun ngurut pugunya aja tuh udah haji ining dokter diurut malulu dia haji ining di Cipanas oh dokter diurut malulu wah luar biasa ai ka pasien mah awas hati-hati jangan diurut harus pakai obat efeknya diurut ini gilirannya anak tidak kena ada obat tanya kenapa dok gak mau makan obat saya tahu ramuan obat ini obat positifnya sekian negatifnya sekian ramuannya ini positifnya sekian tapi negatifnya sekian oh bahaya kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya tidak ikut makin nyaho nyana makin mungkin merengket baik tidak ikut nyana mah ngadahar obat makin nyaho makin mung eta kan urusan awak nah iya kuari urusan gaib makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur ulangan jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu makin nyaho setan teh aduh mubin urang kudu musuhan setan
tetapi orang teu pernah kan ke arah eta. Berarti kan lain ulama. Lamun ulama makin menjadi-jadi. Kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa jar aing bae kan dilaporkeun bae geus we ku mui. Aju mui gregeteun we ka aing. Lain. Ieu cek banseh. Wah, cenah mana bajinganana? Dina kitabna mana? Terus dia masuk ngelek-ngelek. Tuh kan? Ulama mah makin loba kanyaona makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakan ya masyarakat ulama, inilah madha ilmi fikum illa liyandirikum walam adha fikum li'adibakum indalukul jannah faqad ghafartu lakum. Mantap cek dirina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji tangguh Allah anu mangaranan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin, anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu